Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapetir jalan alur kamakam jalan alutik anu hadir lumayan seueur nu jawab salam ngansa can kabagian berkat doang nak. Sehat bu, sehat cager awak cager laju naon anu gering curhat di dieu deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimus sholihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul ardina was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadinil ladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kendor pikiran berkat baik ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Aduh, ungap lah ngenahan tante bo ungap tante saha nu eungap kajeun kulamah eungap-eungap geh bakal barokahkeun ditelengas main bayar-bayar bae. Ih kabin-abinnya budak dieu nya. Sadaqallahul azim wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik wa qala nabiyuna Muhammadun innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala nazim idla dalila ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atar rasulil mukmila fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi fatataba'an walitabi'in la ta'dila
mutafailun bantuan atuh katungku ribut bae ampun aing lah mutafailun geus laju nama menang ilun burung lah geus beres ieu babagina geus cicing ieu budak leutik ulah mere diharupnya jalir ka aingna ieu saya tak mau pusing ampun lah Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil ya ulah mere bulak balik bae pengatur waktu penata acara pangbagi wanci anu kusim kuring ditaati dihargai tur dihormati pamudah-mudahan ditambih-tambih kamuliaanana ku Gusti Nu Maha Suci ampun paralun anu kasuhun ti para guru para sepuh anu pinuh ku pangaweruh hampura anu ditedak ti sadayana jajaran para alimil ulama anu jembar ku bag-bagan ilmu agama mipit widi ti sadayana para kiai anu sugih ku pangarti ku kituna salam hormat anu saageng-agengna anu saluas-luasna teristimewa kasadayana para masaih para kasepuhan, para kiai, para asatid, tokoh adat, tokoh agama hapunten tetiasa disebat nami satu persatuna insyaallah tengirangan kana rasa hormat sareng takdim abdi kasadayana mudah-mudahan para kiai, para ustad sing diparanjangkeun umurna disehatkeun jasmani sareng rohanina dijembarkeun milik rizkina disoleh-solehahkeun katurunanana ditambah-tambah keikhlasan jeung kasabaranana nungtun urang ngabimbing urang ngoboran urang kana jalan agama supaya urang kabehan salamet di dunia salamet di akhiratna sesuai jeung tujuan urang nu utama anu sok dibaca dina doa Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab di dunia bae geh nungan sakedeung urang hayang salamet atuh komo di akhirat anu langgeng anu abadi urang kabehan hayang salam di dunia geh nungan sakedeung urang hayang bahagia atuh komo di akhirat urang kabehan hayang baha di dunia hayang sukses di akhirat ge hayang di dunia hayang senang di akhirat ge hayang sen geus berarti urang mah hayang namah di sini senang di sana di mana-mana hatiku la ampun ingilun mudah-mudahan para kiai paranjang umur aparat pejabat pemerintah setempat anu sami kusim kuring dipihormat wabil khusus Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta seluruh jajaran perangkat sing ditambih-tambih darajat amin teristimewa jajaran panitia penyelenggara PHBI Maulid Nabi Besar Muhammad salingkungan kampung kulan oh biasa basi melotot Kampung Rancawiru yang luar biasa kerja keras berjibaku korban tenaga korban materi korban pikiran bahkan aya nu teu mikiran-mikiran acan meureunnya luar biasa muludanana semangat meriah alhamdulillah cau ge buahan di dieu mah
panggung nage make pager disangkana aing bakal kabur merenya. Alah moal. Panggung nage bagus, boneka cantik dari India, nu caramahna leutik panggungna lega. Tuh aya potongan palsu eta mah, foto nama putih asli nama ayo asa senang bela. Foto nama jangkung asli nama kajen asal bahagia bae. Ngan ieu kula nitipnya ieu engke urut muludan ieu ulah dipake moe pare. Nya tilepan nu rapi ulah dipake tutup WC deh nya. Mudah-mudahan ieu pengorbanan panitia urang pohodi beta. Urang ranca wiru dibalas ku Allah kalawan balasan yang berlipat ganda. Di dunia dibalas dengan keberkahan, di akhirat ku Kangjeng Nabi disapaatan. Ya Rabbal, tahun hareup muludanana tambah semangat, tambah kompak, tambah meriah. Piraku rek eleh ku ulang tahun anak. Ulang tahun anak manu beak 1 juta ge aya. Urunan muludan mah aya nu teu lunas sagala. Mangga rek ulang tahun mah, tapi urang mah umat Islam konsep ulang tahunna tasyakuran. Ngaji yasin, ngadoa, mun boga mah nyieun tumpeng 13 mah. Gerokeun ustad santri tah ngarariung. Kitu munah ulang tahunna. Ya mau ulang tahun ngadoa eueuh, yasinan eueuh, kalah lalaguan happy birthday tuyul. Ngondang tuyul. Paling ge meuli kue sagede tai kebo, di luhurna ditaplokan lilin. Anak 3 tahun lilin 3, 10 tahun lilin 10. Bayangkeun ku teteh lamun nini 60 tahun. Obor dipasang kadinya, ditiup lain panjang umur kalah paeh bengek. Nu lebih aneh kieu pikiran. Eta lilin dibeulem, geus dibeulem ditiup, ari cekula merek naon dibeulem. Rek ditiup deui mah. Bener teh teh. Nu lebih aneh deui setelah ditiup, pes be pareum hore tepuk tangan palebah mana hebatna. Cager tah henteu eta. Mun tama pabrik baja di Cilegon anu nguntab-nguntab teh seuneuna ditiup ku ibu sampai pareum karak hore gagah eta ngaranna. Artinya apa? Jangan sampai kecintaan kita kepada anak yang belum tentu menyelamatkan kita nanti di akhirat mengalahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi yang jelas-jelas akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Bener tah henteu, Bo? Saking cintana Kangjeng Nabi ka urang, Bu. Bu. Kangjeng Nabi saking cintana ka urang tiap menit memohon ka Allah. Cek Kangjeng Nabi, ya Rabbi la ardo wa wahidun min ummati pinar. Gusti kula teu ridho lamun aya hiji be umat kula anu nyangsang di neraka. Jadi kahayang Kangjeng Nabi mah ieu urang ulah aya nu ka neraka, pokona mah kabeh kudu kana surga. Amin. Ya Rabbal, mudah-mudahan urang kabehan diiringkeun make di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat, santriyin santriat undangan dan seluruh lapisan masyarakat anu parantos hadir dina ieu tempat, mudah-mudahan hadirna urang sing di kocoran rahmat, engke jaga di akhirat urang kabehan menang syafaat ya Rabbal. Terus ieu atuh karake mulai ieu lalaunan be ngomongna nyabunya abdi mah kieu ngomongna anca
lalaunan teu siga batur abdi mah ngomongna anca teu rame deui ngaji kolot bisi ibu teu kawawah hayang balik ja berkat geus meunang atuh mangga lah nu penting mah bendahara bae ulah ka mamananya. Panitia nyieun tema meneladani akhlak Nabi menguatkan iman dan persaudaraan. Wow, amazing. Nu kahiji meneladani akhlak. Nu mantak Allah ngutus Rasul ti golongan manusia agar bisa dicontoh. Manusia nyontoh manusia bisa. Mun manusia nyonto binatang moal bisa. Andai kata Allah ngutus Rasul ti golongan malaikat, kemungkinan besar urang moal bisa nyonto. Bener tebah? Pan malaikat mah teu dahar teu nginum teu sare, urang maripuh teu nyatu mah. Bener teu Bu? Pan malaikat mah teu katempo ngaleungit, urang mah bisa ngaleungit tante. Ayat 3 makhluk Allah nu bisa ngaleungit bejakeun taulah. Ikulah muter-muter kieu nya. Ari ngahareup ka dieu bae ieu bisi maraheun. Oh, nasib peuting ieu muter meureun nya. Ayat 3 makhluk Allah nu bisa ngaleungit, hiji malaikat, 2 setan, nu katilu nu bisa ngaleungit nu boga hutang. Sok ngaleungit si eta mah. Akhlakna baginda Nabi lamun dicaritakeun lamun diobrolkeun moal anggeus 2 poe 2 puting Pak. Karena akhlakna baginda Nabi adalah Al-Qur'an, wa khuluquhul Qur'an. Boleh disebut Nabi adalah Quran berjalan. Bu, iblah dia naon ribut kieu. Ayo geus teruslah bodo amat lah. Ibu boga Quran di imah, Bu? Boga sabaraha? Di mana nyimpenna? Kayak di mana nya? Urang mah lain menang karamat Quran kalah mah Qur'ana ramatan. Bener tante? Akhlakna baginda Nabi adalah Al-Qur'an. Geus kulantaran waktuna terbatas paling ge sajamun kuat kitu ge. Ulah melotot-melotot. Nu kahiji geus 2 bae nya, 2 bae. 2 bae ja 2 ge tilok diapalkeun. Ibu mah ngajina bar hobeh asal bubar poho kabeh. Bener teu Bah? Eta ari ngaji di majlis taklim di pangajian ustad mah ngocoblak maca kitab di jero majlis, di luar mah ngobrol bari metis jambu. Aya di dieu ge belenek aya bae. Eta pi omongeun unggal poe boga bae si eta mah. Juru ieu mah ngomongkeun tiung, eta tiung dia bagus amat. Di mana meulina pasar sore 35.000. Kamari aya bagus warna hejo tai kuda. Ngan 60.000 teu kabeli ku aing tamas. Jojo ngomongkeun tiung, ieu mah jojong belah dia ngomongkeun emas tatangga. Nu boga emas naongkoh di teu waragang. Aya be ngaji tas meuli geulang. Datangna ge pangtimeurian, assalamualaikum. Leungeun disingsatkeun. Cager dia cager. Cager laju milu marhaba, ya Nabi. Atuh etapan moal bener ngaji kos kitu mah ustad mah ngocoblak ieu mah ngomongkeun geulang. Deuleu ku dia tuh. Geulang nama gede eta hutang nama sabeuheung eta. Cek hijina teh heuy ulah salah aing mah nyaho gede ge Singapura tah mah. Sugan tawudi nu ngomong nu katilu ngomong lah bagus dia emasna doang jelema nama hauk eta deui. Telangasna. Sugan tawudi nu ngomong nu kaopat ngomong lah 20 gram ieu aing ge kabeuli mun boga duit mah atuh hoos saha beres ustad maca kita beres ngomongkeun batur
balik. Lanjut ya lanjut. Nu kahiji Kangjeng Rasul boga sifat hilim, boga sifat hilim. Cek definisi kitab mah hilim eta at-ta'ani alal umuri. Tapi kumaha nyederhanakeunana supaya kapahamnya. Hilim etanya hilim lah gitu. Nya hilim eta atuh hilim bu. Engke jeung aing mikir heula malotot ih. Kieu ya. Cek Kangjeng Rasul asadukum amlakukum linapsikum indal godob. Paham tante? Atuh hese tama teh bahasa Arab. Bahasa Arab mah bahasa paling hese. Tanya tuh ka santri di pasantren ge hayang kabaca kitab dimulai ngaji amil jurumiyah matan bina nasrib ngelal sampai kangelel manen hese. Tapi iya budak nya uter-uteran engke ka dieu dibalik nu eta nek balik-balik sakalian. terus biasalah cobaannya bunya terus cek Kangjeng Nabi asadukum amlakukum linapsikum indal godok. Nu disebut jalema hebat lain teu teurak dikadek. Nu disebut jalema gagah lain jawara. Nu disebut jalema gagah jalma anu pinter mengendalikan hawa nafsu. Tah eta ngaranna jalema gagah. Paham teu Bu? Ulah nurutkeun teuing hawa nafsu. Ulah diumbar ieu nafsu. Komo ka salaki deuleu salakina naon pagaweanana. Ugu salaki tukang ojek hayang dibelikeun Avanza. Modaran salaki nu kitu mah. Ulah nurutkeun hawa nafsu. Syukuri apa yang bisaun he. Hidup adalah Bapak Nira bisaun. Nini anugerah. Ulat nurutkeun teuing hawa nafsu Bu, karena urusan kasenangan mah lain kaloba duit, lain kuboga jabatan, leres tah henteu. Nu loba duit nage urusan senang macan puguh senang. Kula boga tatangga duitna ratusan juta, cek urang mah kudu senang tasi eta, ternyata henteu. Hayang ngadahar sate kambing ulahun darah tinggi. Hayang ngadahar ieu ulah asam urat, hayang ngadahar ieu ulah kencing manis. Duitna mah loba, naon daharna undur-undur bae. Hanya. Jadi hirup mangan saukur pasangka-sangka leres teu. Urang hayang doang batur, horeng batur ge hayang doang urang. Aya pan ibu-ibu nu ngomong kieu, Ustad kayaknya enak ya kalau punya rumah gede 2 lantai. Cek nu boga imah gede, boro-boro ngeunaheun pugu ngepelna capek. Bener teu Bu? Geus imah leutik bae, imah leutik mah ngepelna teu capek. Terus imah leutik mah lamun pasea jeung salaki babari hade. Atuh lah teu deuk hade kumaha padesak-desak ieu pan. Rek asup ka WC gok panggih. Rek asup ka dapur panggih deui. Rek asup ka kamar panggih deui. Kan lamun sering panggih reuneuh deui. Ieu beres muludan supaya cara rager hatena. Bener teu Bah? Pan ieu nu jadi korban ieu nu make peci ieu. Ku teteh sok dibanding-bandingkeun salaki batur be. Tempo kato batur deletuk batur mah usaha 2 tahun geus kajieun imah kabeli mobil kakak mati baheula usaha kitu be peurahan retaneuh meureun. Bener teu Kak? Heuh Kak sanasib jeung aing Kak. Ieu sarua bae Kak di imah ieu korban ieu sarua bae. Di imah mah kula ge lah biasa be. Tadi mah ku MC dipanggil Al Mukarrom sagala. Kajeun lah asal almarhum be cek aing. Di imah macan pernah teh sugan cek pamajikan kula manggal Mukarrom geura dahar can pernah dipanggil
ayah ge ayah bulan mulut be biasa bulan sapar mah buah padia ngaringkuk bae pondok bool atuh lah panjang bool mah ka bawah wae geula ulah nurutkeun teuing hawa nafsu lanjut yuk lanjut terkadang urang sok nurutkeun hawa nafsu sedengkeun lamun nurutkeun hawa nafsu akal sehat bakal leungit bener tah henteu teu saeutik rumah tangga anu acak-acakan paburan cah gara-gara nurutkeun teuing hawa nafsu teu pira barang nama salakina balik di masjid datang ka imah hayang ngopi barang ngangkat termosna kosong eueuh caian eta lalaki langsung be emosi eta termos digebotkeun naon ya termos pantri ngomong digebotkeun ngahaja aing cenah nyararing ieu mata geus doang mata Cina kitu ieu sedangkeun termosna karak hiji eta pan kaget pamajikanana hudang pamajikanana ngagantawang nyarekanan horeng mah galakan pamajikanna jeung salakina ieu kabeh saduana teu boga sifat hilim pamajikan nurutkeun nafsu salaki nurutkeun nafsu cek pamajikanana bapa dia mah kalakuan tingongora eueuh insafna kitu be nurutkeun nafsu be kieu carana maka geus kula maka teu kuat rumah tangga jeung kakak mending pipisahan bae lah pan lebay eta gara-gara termos kosong buat pipisahan lebay tah henteu lebaynya dengekeun ka ulah hahe teu puguh ya ieu muludan beneran ya Kangjeng Nabi ge khidmatu ahli Kangjeng Nabi ge sok ngalayanan keluarga Kangjeng Nabi ge sok ngaputan baju sorangan Kangjeng Nabi ge sok ngadamel cai nyalira lamun Siti Aisyah nuju kulem kakak ge lamun hayang ngopi termos kosong ulah mamarahan bae mantak naon ka naon hesena naheur cai sorangan ka di atas angin keur kieu mah ieu terus budalkeun teh daripada stroke lah tapi kan ibu-ibu ge kudu nyaho kana ganjaran tenang kak balik deui kak hayang nyaho kana ganjaran nyeunkeun kopi salaki ieu kula referensina dina uku dulu jen ada bulu mar'ah menangna kitab dengekeun nosok totore kanan pamajikan nyeunkeun kopi salaki sagelas ganjaranana sarua jeung ganjaran puasa sunnah satahun keren tah henteu mun 2 gelas berarti 2 tahun puasa sunnah mangkaning keluar ya aya mangkaning di dieu kak mangkaning salakina ngopina sapoe 16 kali bow eta ibu lamun ikhlas nyeduhkeun kopi salaki menang ganjaran puasa sunnah 16 tahunun tenang kak kaesuk mah dijieunkeun kopi bae menang 2 jam jieunkeun lah ieu mah potongan lah salaki ngomong kieu doang he mah dia coba sih pangjieunkeun kopi hulu lieur amat ieu kopi be kopi nanti katempo kami gecarape ngasuh anak ceurik bae nyaman atas ngepel bati kotok ti kotok ka bawa-bawa pan kakak rumah tangga jeung kula geus 13 tahun kak nyaho meureun dapur di mana nyaho meureun neundeun termos di mana tuh nyieun be sorangan ulah yang dilayanan bae kalau salaki ka dapur be ngoloyongnya hayang ngopi teu kawawa cek salaki ari gulana di mana ieu tuh di Alfa loba astagfirullahaladzim dengekeun ulah sok nyarekanan salaki bae eta salaki dicarekanan sabenerna mah lain tambah pinter tambah polongo teh nyakanya bener tante ya
dengekeun ku teteh salaki eta ngopi bari ngarokok maneh nama keur neangan inspirasi bener teh Kak asli pengakuan korban ya urang mah lalaki ngopi bari ngarokok keur mikiran isuk anak jajan di mana bener teh Pak enggeus ulah carek anan bae di masa laki hayang dahar nyiuk sangu karak ge ke lauk geus dicarekan di be ulah loba-loba laukna setengah kilo meulina ge agehan anak uyuhan jadi daging eta daharnya munasabah di pamarayan di Kalang Anyar lolobana rangda Kak berarti lolobana nu pangheulaan paeh teh lalaki ari beak pan batur digentakan bae tekanan batin meureun paingan cenah ge lamun boga pamajikan galak hiji imahna moal kasupan jin Bu jin ge sieuneun pugu nu kadua lamun boga pamajikan galak salakina moal huwisan nya can kabur huwisan kabur paeh gitulah kajun Kak kajun ke kasurgana babari Kak karena siksaanana geus beak di dunia Kak urang kudu boga sifat hilim kudu bisa nahan hawa nafsu Kangjeng Nabi asal rek salat subuh ka masjid di jalan aya nu nyiduhan kecoh Nabi marah tante secara manusiawi aya bae marah mah tapi kulantaran Kangjeng Nabi boga sifat hilim nu luar biasa disenyumin aja Bu diciduhan kecoh alhamdulillah kusut hebat tante urang kira-kira lamun diciduhan ku jelema marah moal RT reka masjid sek salat subuh kecoh anu nyiduhan mangkaning cidu janari eta menating baunanya kira-kira RT marah moal ngamuk RT cek RT anjing kesrek dia dosa naon aing ka dia nyiduhan aing eta nu nyiduhanna nyumput cek RT keluar deh setan dilejeg ku aing begitu keluar jangkung gede mawa golok rek naon teh henteu aing nanya be terus ya terus hampura bah ngajina bari lalagaan bae soalna di abdi mah di pamarayan lamun ngaji lempeng besok laleungitan pugu saurang mereka mana teh kiih tapi balik nadui ja berkat geus meunang meureunnya Kangjeng Nabi asa reka masjid aya nu nyiduhan kecoh teu marah kusut unggal poe dina hiji waktu Kangjeng Nabi reka masjid teu aya nu nyiduhan ngadenge beja bahwa eta tukang nyiduhanana gering Kangjeng Nabi ka pasar meuli roti meuli korma noong nu gering nu tukang nyiduhanana hebat tah henteu ai potongan doang kieu kumaha kira-kira aya jelema nu hewa ka teteh sok ngomongkeun teteh ngahina ngaledek ka teteh gering noong moal potongan lah boro-boro noong kalah ngomong kieu katulah ti aing eta modar los pan gitu ngomongna Kangjeng Nabi mah jalema nu sok nyiduhanana gering ditoong ku Kangjeng Nabi eta nu ditoong kaget bah cek nu ditoong Muhammad ari kitu mah bener anjeun teh utusan Allah hebat akhlak anjeun Muhammad indah bener akhlakmu Muhammad batur aing bae ge anu unggal poe ngopi gudai bareng jeung aing can aya nu noong hiji-hiji acan Muhammad tapi dia nu sok diciduhan ku aing kiwari pangheulaan noong ka aing saksikeun ku anjeun Muhammad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah asup Islam ku indah akhlaknya baginda Nabi Muhammad tengatik pidato Nabi mah ku akhlakna bae ge loba jalma anu asup Islam bener teu Bu naon pelajaranana bagi urang kupingkeun ya urang serius dicacahan ulah hahehe bae capek ka aing ge urang ngadidik anak teh teu cukup ku ngomong tapi kudu dicontohan leres teu Bu menita salat ka anak urangna kudu nyontohan salat
mun nitah ngaji ka anak urangna kudu nyontoan ngaji. Percuma zaman kiwari mau ngomong doang mah moal didenge. Karena anak mah perekam yang hebat, peniru yang ulung. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat mudah ditiru dan dicernakan ku anak. Makana hati-hati kak, ari geus boga anak hideng mah nu tukang gapleh eureunan gaplehna matak dicontoh ku anak. Udah melotot ka aing mah. Nu tukang ngadu kotok eureunan ngadu kotokna bisi dideuleuh ku anak. Ima kolot-kolot pagawean ngadu kotok bedengekeun ka engke di ditu bakal aya kisos. Ulah marahnya kisos teh bakal balas dendam. Mun jalema di dunia sok ngadukeun jangkrik engke di ditu diadukeun di ku jangkrik. Mun di dunia sok ngadukeun kotok di ditu bakal diadukeun di ku kotok. Memang kotok mah kuntu turoba jadi tanuh kotok mah. Tapi sameme jadi tanuh aya kisos balas dendam. Nu sok ngadukeun kotok bakal diadukeun di ku kotok. Hade kencengna teh ceger. Cek jalema ampun tok cek kotok teh gandeng dia ampun-ampunan. Baheula dia aing teu meunang bangal hulu dibodrekan bae ku dia. Diadukeun ditambah kenceng ceger ampun tok cek kotok teh gandeng dia ampun-ampunan. Baheula dia mandi encan sikat gigi encan isuk-isuk dia beak hulu aing disemburan ku dia. Dendam kotok ge. Sedengkeun eta jalma kan lamun geus bogoh man ahaba sayan fahuwa abduh. Lamun geus bogoh kana naon bae kamalinaan bener teu Bu? Lamun resep tanah manuk disemprotan diurusan. Oh ari pamajikan nyeri huntu matilok diurusan. Berarti eleh ku manuknya. Eta lamun bogoh kana kotok panya isuk-isuk mandi encan, kekemu encan, make samping doang teh sempak teu make jakeur peuting urut muka poho meureun teu dipake deui. Make kaos ge henteu, ngelek-ngelek Quran, ngelek-ngelek ya. Ngelek-ngelek kotok, lain Quran kotok teh eta mah. Nu dikelek batur mah Quran, ieu mah kotok dikelek-kelek bae. Kaburuan ieu mah. Samping morosot teu karasa gulungkeun deui. Aya 11 kali morosot teu karasa, sampingna kumpul kabehna cangkeng. Atuh teu karasa karena geus bogoh kana kotok ieu. Modongkrong be di buruan imah. Datang anakna nu pangbungsuan. Ieu dengek luh hae teu puguh. Boleh nyengir tapi kudu mik. Anak nu bungsu nyampuran cek anakna, "Bah, eta kotokna botaknya." Cek abahna balas diadu ceng. Eta anakna nanyaan be, "Bah, pan eta kotokna buluna dihandap doang." Balas diadu. Nanyaan be dia. Eta kotok eta anakna nanyaan bae di ku kepo. "Bah, eta pan kotokna aya endogan 2, jago dusun ieu mah." Pan anak masalah dulu Kak. Hati-hati geus kolot mah kudu izin ka anak, kudu izin ka minantu. Kadenge tante anak boro-boro dipagahan teh, komo-komo dipagahan teu dipagahan ge para rinter. Bener tante. Makana hati-hati mun nitah salat ka anak urangna kudu daek sol. Mun nitah ngaji ka anak urangna kudu daek ngaji. Mohon maaf kiwari mah beda alamna jeung alam urang baheula. Bener teu Bu? Baheula mah kolot, komo kolot lalaki, urang sieun ka kolot lalaki. Bener tah henteu? Eta kolot lalaki karak molotot doang ngagerem. Ngaji dia ka ditu. Sieun urang berangkat ngaji. Bener teu Bah? Tapi tingali zaman ayeuna kolot lalaki kurang kumaha galakna nulak cangkeng mata molotot. Tuduh curug nyerekanan anak nitah ngaji. Dia ngaji dah. Menteng ngaji sepak ngaji dia. Cek anakna Pak palatat pelotot biasa aja keles. Nembal budak kiwari mah. Bener teu mak? Komo lamun ku emak geus mal mempan. Cek emak ceng ngaji. Kumaha cek anak 5.000. Aya beda ngaji 5.000.
Oh dia Jamidin tadi ya eta. Bener tah henteu? Kula sok sering ngomong kieu ye, kiwari mah alamna caang tapi hatena poek. Ari baheula mah alamna poek hatena caang. Eta baheula mah kiai sakecamatan paling aya 5 jarang keneh, tapi hayang bisa ngaji ngabelaan mawa obor baralak, parawan dihareup ngelek Quran, pamuda di tukang mawa obor baralak. Bener teu bah? Ngajina ge nyabrang galeng nyabrang kebon, ngajina ge ngejah beja berba peja berpa bapak sinjare sia jaber ya bapak sia bepa sebu taja berta bapak sia buta. Ngajina ge na lampu totok make minyak tanah teala beres ngaji liang irung hararidungnya baheula tapi hatena caang. Mana buktina hatena caang rek nanya ka ibu nu geus kolot eta ibu nu geus kolot salat ayeuna meunang magahan ustad ayeuna apa meunang magahan ustad baheula? Baheula berarti jelas dipake. Najan bebeletukan ge inna sholati manuk suki manuk dibawa-bawa. Hartina kieu jeung kula mah boleh nyengir tapi kudu mik urusan babacaan mah pasehan budak kiwari baheula mah boro-boro paseh teh tapi luar biasa manjur. Nini baheula mah sararakti anak getihan atuh ngabung babadotan bismillahirrahmanirrahim cagur bener tante. Anak mantok bancunur atuh teu kudu ka puskesmas atuh buuk bae dikaluarkeun nya bismillahirrahmanirrahim cager kempes bener tante. Berarti nini baheula mah sararakti beda jeung nini kiwari tiktokan bae hewa aing lah tap layar eta kamera tiktok dahsyat pak. Nini 60 tahun doang ABG budak pamuda bae katipu di inbox. Panel laguna teh dari mana datangnya cinta dari Facebook turun ke WA, dari mana datang kecewa pas ketemu mukanya tua. Hati-hatilah ulah neangan jodoh di TikTok nipu terus ya terus baheula mah nini sakti jasa. Kula pernah nanya ke almarhumah Mokolot jampe nyeri beuteung sugan ta Arab gitu be orang lain turutan ceng ye leungeun tempelkeun nya kana beutung. Bismillahirrahmanirrahim bedug leutik bedug gede ditabuh di jalan gede dug cager bu percaya tante ulah nempo bedug leutik bedug gede nak tapi tempo bismillahirrahmanirrahim nak lain ku teu hayangeun paseh siga koriti muncang tadi baheula mah hiji waktu belajarna terbatas anu kaduana sungutna kered ku tong tolang nangka bisana bismillahirrahmanirrahim tapi sanajan bisana bismillahirrahmanirrahim nu hebat eta hatena wusul nyambung ka Gusti Allah tah nu hese ge nu eta. Heuy lanjut ieu urang nu babacaan paseh make lagu belum tentu hantena nyambung ka Gusti Allah bener tah henteu? Nu hese ge nu nyambungna eta kolot baheula mah naon bisa nyambung gara-gara pinter tirakatna boga prinsip mun hayang boga peurah kudu daek peurih. Urang mah kiwari teu boga peurah teu daek peurih ieu melotot deui ka kulala paham tah henteu? Makana nu hese ge ieu hate nyambung hese jeung naon pa bagus-bagus merek HP ari pulsaan mah moal nyambung bener tah henteu? Ieu mah sorban mah casing jubah mah casing ieu make sorban ge pang pantes bae kitu lain atuh lain ciri jelema hebat lain ciri jelema bener atuh mun kula jelema bener marek naon aprak-aprakan ka dieu di mah bae magahan ngaji pugu datang ka dieu ge tuh ngembangkeun bakat bu bakatan ustad bakating ku butuh barang nama biasa bae sih melotot
urang mah ieu casing doang teh nu hese ge hate bener apa bener tapi kunaon ustad make sorban make jubah dengekeun mangga rek ceramah teu make peci mah mangga rek ceramah make celana panjang ge tapi urang mah sok ngaji kitab di antara ngagungkeun ilmu teh tajamul teh bapake nu hade make peci make sorban tingali kiai lamun rek ngaji make sorban ngalawudu ngaranna ngahargaan kana ilmu mun pidato teu make peci make kameja make celana panjang atuh ngaranna teu ngargahan kana ilmu bener tah henteu nah bener-bener tepuguh lah lanjut ya lanjut nu hese ge ngabeberes hate kebaheula mah alamna poek tapi hatena ca kiwari mati balik bah alamna caang tapi hatena po oke listrik aya dahar ngeunah tapi doangna pusing be pusing bener tah henteu ja ceuk ulama nusugi dahar sapoe 3 kali ja nusu sage sapoe 3 kali bahkan nusu sama yang ngawadang sagala 2 kali tapi doangna pusing be pusing berarti alamna caang tapi hatena po kurang syukur ka Gusti Allah leres tah henteu Bu baheula mah baheula euy urang bandingkeun heula kiwari mah tongtonan loba hayang kumaha lagu tinggal ngetik hayang film kumaha aya tapi buktina hate teh tadekeun senang bae bener tah henteu dengekeun ya ku budak parawan budak ngarodekeun selfie Yulia Depi dia baheula mah kami HP can aya listrik ge eueuh bener teh mah tapi hate senang nu aya baheula mah gatrik aya gatrik di dieu gobag aya teh eueuh bebentengan aya teh eueuh terus susumputan aya teh eueuh hebatna eta baheula mah susumputan jeung parawan ge aman teu lecet-lecet acan bener teh bah baheula mah susumputan jeung parawan aman tapi jajal kiwari susumputan jeung parawan rengse di kolektor bener tah henteu ih indah baheula mah susumputan ngeunaheun resep tenang kana hate isuk-isuk naik karena tangkal jambu pinggir Ciujung kan di Pamarayan mah ngaranna njot-njotan Bu genep belasan jot-njotan dina tangkal jambu mede oyot datang di hua pantai embe keren baheula mah ku kitu bege seneng hate bener teh bah bosen njot-njotan lumpat ke tengah sawah aya kapal lewat nyanyi di be kapal menta duit oh aya ka dieu ge berarti tapi sampai kiwari eta kapal can pernah merenya bo alamna caang tapi hatena po kumaha caranya angan hate teangan lampu euy ulah betah cicing dinu caang teangan lampu dinu poek mah ulah betah cicing dinu poek bisi nincak ta hai teangan lampu kayak ngulang ngomong lalaunannya aya nu nembal kieu ka haji lah ustad ge mawa obor nincak tai ih gogo bagagabah eta ngomongnya dijawab ku aing atuh mending keneh mawa obor nincak tai teh daripada teu mawa obor nincak tai ari mau obor menincak tai tinggal ngobrol oh naon jatai ieu mah atuh beres tinggal kukumbah tapi jajal teu mawa obor nincak tai naon ieu budak liket-liket ieu pan cek hate coba cekeleungeun dicekel pan rugi eta geus dicekel naon ieu nya diambean deui rugina loba ulah muhahe teu puguh mikir ulah betah cicing dina po teangan lampu mana lampuna kiai datang ke pengajian kudu daek ngaj kudu daek ngaj oke
kula boga nadom turutannya bunya jalma lempang ngaji dina jangjang malaikat colongop lah jalma balik haji diiring ku malaikat aya barang coba nduk moal ieu aing diajak bener mah hesenya mentah mah diajak ieu asana bisa kabeh gara-gara sebotol hese ulangnya deui jalma lempang ngaji dina jangjang atuh make lagu beras amat jalma balik haji diiring ku sanajan teu dilagukeun geus kaharti ieu di mana orang melangkahkan kaki menuju pengajian dohirnya jalan kaki Pak tapi ternyata saking mulia-mulianya orang yang mau berangkat ngaji tetanggung-tanggung malaikat Jibril meberkeun jangjangna hayang katincak ku jelema nu rek berangkat ngaji hebat tah henteu. Pertanyaan kedua kabita apa henteu golopok lah sohor kabita puguh kana ngaji mah KBG harares eta di lembur kula di ditu lembur kula teh kampung serut bah jadi kula disebut ki serut teh lain tukang ragaji dusun disangkana tukang sugu meureun kampung kula kampung serut jadi biasa tatangga nyebutna ki serut bae lain lakob lain julukan sotoy nyanyahwanan bae eta di kula mari pengajian lalaki paling ge aya 8an ka oh sarua eta nu diudag tihang tengah jeung tembok datang saurang ngeh kreh bebatuk datang deui saurang aing mah encok datang deui saurang pugu aing mah suku sing sireumeun bae ieu lajuna eta masjid doang puskesmas be nya kala adu panyakit di jero masjid diajak ngajina harares ulang ngajak ngaji kata tangga lalaki cek ulah ka hayu ngaji ka kumaha jawabna jojong be ustad neraka jeung aing surga jeung dia pohara tamasyatanya di dunia keneh geus ngajakan babagi aya aki-aki geus kolot geus kudu gablek ka isin hulu ngapluk putih huntu tinggal opat diajak ngaji mah hese wah hayu ngaji wah gandeng dia ustad budak kamari sore wawanianan magahan aing dia ge baheula keur waktu disundatan aing nu mangkuna irik naon mau masunatan sagala ku hese diajak benerna bener tante tapi giliran tatangga hajatan dangdutan jaipongan eueuh kaisin asar keneh ngajentul benah handapun salon ngadengekeun suara sinden hobat padahal macek sinden teh ngahiliwir angin bijil dina tunggir naon eta bah japuak cek aing mah eta tapi aneh hitut ge kaluar dina sungut sinden mangayah hiat bae kana hate ari kana pangajian mah doangna alergi ngomongna kieu eta pangrasa aing ustad cina pangajiannya nu diomong eta be surga neraka munkar nakir siksa kubur doang mahna pernah paeh be atuh ustad pernah paeh mah babongkong dusun woi diajak ngajina harares nu ngajak ngaji madi majlis taklim geus gagaoran bae ibu-ibu sekalian hari ini sarua dong di ditu janganlah kita sebab itu eta nu teu kabitaeun manembal di imahna jojong bae teh sarnati aing mah moal tuh lah nya kencang eta rek nyeusehan kokolor kek titahan sa ngomong salaki eta
bisaan bae nyambungkeun teh nya ke serius lah ulah mah hebat kunaon urang kudu ngaji tugas Rasul diteruskan ku para alim ulama sebagai pewaris Nabi. Rasul mah 14 abad yang lalu urang mata can pernah ningali karena indahnya wajah Nabi leres tebu tacan pernah padu hareupan ngobrol jeung Kangjeng Nabi urang nyaho ka Kangjeng Nabi nyaho kana salat nyaho kana wudu nyaho kana sifat 20 ti kiai sebagai pewaris Nabi berarti cinta kiai sarua jeung cinta ka Nabi hewa ka kiai sarua jeung hewa ka Kangjeng Nabi naudzubillahi min bu pan Rasul tugasna dua nu kahiji li islahil akidah nu kadua li islahil ibadah nu kahiji li islahil akidah ngabeberes akidah pan baheula mah keur tacan aya kiai kertacan aya pangajian akidah urang garoreng bener tebu euy kercan wawuh kana ngaji mah akidah urang kadang-kadang mencong kadang-kadang rombeng kadang-kadang melenceng bejakeun taulah marah moal ieu jam 11 peuting anak geus hararees tiba-tiba aya sawara diburi imah kuk mulai koneknya kuk cek pamajikan kak coba tak kuk timpuk tah kunaon kitu neng anak urang leutik eneh kak pira aku kula kudu reuneuh deui bae naon urusanana kuk jeung reuneuh ampun aing ulah boga pateka dan kuk bakal mere reuneuh mitnah kuk eta teteh jakuk nu sabenerna anu nyieun reuneuh malai nu diburi imah tuh di jero kokolor kuk nu eta timpug habak kadinya ieu kan akidah rada rombeng bener tante alhamdulillah setelah aya kiai aya pangajian nu kitu-kitu laleungitan alhamdulillah baheula mah keur tacan mengenal kiai can mengenal pangajian lamun reuneuh teh kan tilok mikiran salat tilok mikiran ngaji tilok mikiran dikir sholawat reuneuhna paling ngagantungkeun panglay parasani gunting leutik sakalian ku teteh kampak gantungkeun tuman terus cek mokolotna teh ieu ne bawa sapu nyere ye beurang peuting kaleuweung ka sawah ulah po bawa sapu nyere nya cek anakna jeung naon mak engke bisi pangi jeung setan colok matana colok ari keur hamil mah mending lobakeun maca supaya anakna jadi ahlul Quran amin mun anak hayang kasep lobakeun maca surat Yusuf sanajan beungeut henteu kasep tapi akhlakna kasep teh atuh hese teh mak goreng bapak goreng anak hayang kasep ngalah kasaha tapi minimal akhlakna kas alhamdulillah baheula mah keur tacan aya pangajian can aya kiai pan akidah rarombeng malam Jumat tas magrib aya simeut asup ka jero imah kateper be kumaha ngomongna bapak kolot naong incu simut bapak kolot di mana simut disebut bapak kolot cek simut ira kawin jeung mokolot dia eta simut bapak kolot ongko pan heubeul macan aya listrik lampu totoknya ditewak dibeuleum juburna teh baheula mah prepet batur sampai tutung juburna geus dibeuleum teh pan diomongan simut lamun mah panyakit kitu dia kajauh lamun mau milik balik dinya ka dieu cek simut mun bisa ngomong teudeuk aing najan aing memiliki aing moal ka dieu deui kapok aing jebur aing dibeuleum ku dia akidah baheula tapi alhamdulillah setelah aya pangajian mah nu kitu-kitu nungtut terkikis habis bener gak bu baheula mah keur tacan aya kiai can aya pangajian lamun loba nu paeh tah komo Sabtu Salasa sok aya nu ngomong kieu he ulah gagabah dia nu paeh Salasa mah sok loba nu nuturkeun aya di dieu ge astagfirullah atuh teh nu pae mope naon ge pasti loba nu nuturkeun
piraku nu paeh ka kuburan leumpang sorangan macam-macam. Imam ngomong ulah gagah nu paeh Sabtu Salasa loba nu nuturkeun begitu aya mayit lewat ka hareupeun imana wer malangkeun cai bari ngomong teh jojong bae ulah saajak-ajakna saha nu ngajakan sok macam-macam bae eta kan beresaneun mun hayang beres akidah ku ngaji li islahil akidah. Nu kadua tugas Rasul nu diteruskeun ku para kiai li islahil ibadah ngabeberes ibadah moal beres ibadah urang lamun teu ngaji bener tah henteu dengekeun ka sagede ngangkat leungeun bedina salat nu teu ngaji mah kan kaciri nu sok ngaji mah referensina patokana Fathul Muin Fathul Qorib ngangkat leungeun sunahna khudwa mankibeh lempengan tak-tak lah sakieu Allah lalakinya Allahu Akbar sakieu tah ieu mah ngangkat leungeun aya nu kagigir sagala Allahu Akbar beletrak kana tarang batur cincin sudah jengkol Pak untung nu budak dia belah dia na budak Cimande bisa kelid ribut di masjid gara-gara tilok ngaji ieu eta mah aya di nu ngangkat leungeunna kieu ye Allah uang-uang muter ka di dieu dong kolecer gitu tah ari celek di dieu aya nu luhur teuing Allah luhur sia eta mah ceuk ulah ka eta ngangkat leungeun dina salat duhur amat gandeng ustad aing mah moal uji-ujian jeung pangeran mah boh atuh teh bisa kitu lah kabeh ge aya aturanana kudu daek ngaji ngabeberes ibadah urang insya catat lamun ieu awak dibawa ngaji doang sawah saat euy tingali sawah saat telak noreg tag balukang pabalatak tunggul jarami ruseb hartina semakin awak dibawa ngaji semakin noreg tag kakurangan jeung kagorengan urang bener tah henteu kara-karasa ternyata sholat urang loba keneh nu salah kara-karasa maca Quran urang loba keneh nu acak-acakan leres tante bo tapi sabalikna lamun awak tilok dibawa ngaji doang sawah banjir doang sawah caah ngaplak teu kadeuleunan naon hirup asa geus bener bae maca Quran asa panggagahna bae ka mana di ieu darariang nya bo euy tingali pare di sawah tingali pare di sawah tingali pare di sawah pare di sawah pare di sawah eta pare nu beuneur mah sok ngeluk bu nu ngacung mah apa kadenge tah henteu pare anu eusi mah nu beuneur mah ngeluk semakin pinter semakin ngeluk semakin berilmu semakin ngeluk eta mah nu ngacung bae mah hapa sabenerna mah dulu melotot ka aing lah innama yakhsallaha min ibadihil ulama jalma-jalma nu boga ilmu dengan ilmuna tambah sieun ka Gusti Allah Subhanahu bo awak kudu dibawa ngaji sinah karasa sinah katempo kagorengan urang ulah ngarasa bener bae nyabunyah aya panjalema ngarasa bener bae ka batur mah doan bae eta bae nu nempo ibu-ibu ngalut mena mau ngomong kieu deuleu tuh aleman ngararaji hayang di alam cek manehna ngararaji bi ongkoh belah hayang di alam saya tama cek manehna mending keneh doang aing hirup mah dararia mah ngaji bi ongkoh pas saya bae ongkoh cek manehna ngaji bi ongkoh ngagosip bae ongkoh cek manehna ngaji bae ongkoh pulang paling bae ongkoh cek manehna bening kena doang aing hirup macin aing mah tilok pulang paling aing mah openan ka batur tilok aing mah ngomongkeun batur tilok aing mah salat ge tilok tapi ngarasa pang benerna bae paham tante cacahan kula ya
ya supaya paham urang nyontokeun jauh saeutik. Baheula kula keur masantren Mbah kupingkeun heula biar paham. Hayang naik kareta ngan duit teu boga ceuk babaturan aya mang naik kareta nu teu kudu bayar atuh paingan gratis teu bayar horeng mah naik karetana di gerbong paling belakang Bu. Begitu asup kula campur jeung hayam campur jeung embe baheula kareta baheula campur jeung sayuran tangi nu aya teu nyaman karena berada di gerbong paling belakang bener gak Bu? Tapi dipikir-pikir kukula ayeuna teu nanaon sanajan cicing di gerbong belakang ge yang penting gerbong belakangna nyangkol jeung gerbong-gerbong selanjutna ketika gerbong depan jalan yang belakang pun ikut jalan ketika gerbong depan selamat sampai tujuan yang belakang pun ikut selamat sampai tujuan rarasa sejauh mana ieu hate urang nyambung jeung Kangjeng Nabi. Ngahenennya ulah waka ngomong-ngomong nyambung jeung Kangjeng Nabi sementara ka kiai teu nyambung. Kiai nu mana? Kiai nu budak dieu ulah berlebihan ari kiai ti jauh mah begitu datang disambut digendeng dicium tangan dibulak balik ari kiai deukeut tilok dihormat ku dararia dulu melotot di kaing lah anu ngawawuhkeun rukun wudu kiai di dieu anu ngawawuhkeun sifat 20 kiai di dieu kula mah kedeung ge balik bener tante ya. Ieu berarti muludan bisa disebut sukses apabila setelah muludan tambah mahabbah tambah takdim ka para kiai insya aya nu hewa ka kiai aya bae meureunnya kiai susah diledek kiai loba duitna dianggap sombong eta bae ge kiai loba anakna aya bae eta nu ngomong yo bangsa kieu ngomong nage dele tuh Ustad Maria loba anakna eta meureun tilok make calana ceuk sah ih milu maraban moal tambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geus dua benya bunya Kangjeng Rasul diutus li islahil akidah ngabeberes akidah nu kadua li islahil ibadah ngabeberes ibadah hiji ulah sampai ninggalkeun ngaji di mana rek beres ibadah lamun teu ngaji bener-bener sakitu nu kapihatur kirang langkung nanyuhunkeun dihapunten wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.